Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui ngadongeng deui mitra pemirtu. Direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Jawara ti Paguron Tepas Sunda. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun panghibur kana kalabu, pangbeberah kana manah. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, bada magrib jang pringga karek mulang ti imana wahaji di imah kuwu suhat anu pantona masih keneh ngagemblang salian ti kulawargana Neng Arin teh ngan ukur nyampak kulawargana Kang Kakak, kulawargana Kang Rohiman jeung kulawargana jang pringga Kang Oyawe jeung Kang Yuhendi anu keur misah ngawarangkong di tepas imah. Kamarana ku dahalan sareng anu sanesna emak tos maruli tanya jang pringga candiuk kituna teh. Ari maneh mani lila-lila teuing ulin ka wahaji teh pan geus puguh urang teh keur nanyaan patane malan ceul lilis malah ngagalendeng. Hehe punten mak batah disuguhan kolak walu sajabi ti eta pan atos rengse narosana nama dupi paku dahlan sareng anu sanesna kamarana ieu teh. Tembal jang pringga ditungtungan deui ku pananya anu sarua bari kituna teh gek digigireun bapana. Ari ceulilis mah ukur jamadud Neng Anis anu asalna dilalahun ku Neng Arin gancang nyamperkeun jang pringga anu saterusna mah diuk dina lahunan lanceukna. Ubu dahlan Kang Taujiri jeung Kang Maman mah mareuting di imahna jang Wahyu jeung di imahna jang Ridho. Anu sejenna mah nya diaraku ku warga. Wajar teh cenah bisi kagok ka kulawarga urang, bisi rek babadamian ceuk ku suhat anu nemalan teh. Atuh padahal mah wios we ngawangi di dieu oge Pak supados haneuteun. Ih, arembungeun. Komo ku dahlan mah. Ajar teh sok hese sare ari pas sedak-sedak teuing mah. Geura dahar ingga yeuh. Nyokot we ku sorangan di dapur. Liwet mah beak teu kaagehan ceuk pamajikanku suhat milu nyarita. Warareg keneh buku disuguhan tuang di wahaji oge. Ih, mantong nyebut buku ti semet ayeuna mah atuh nyebut nini we pan saminggu deui oge hidup teh rek kawin jeung si Arin. Maksudna ceuk jang pringga kurang kerung neuteuk pamajikan ku suhat. Nya jang pringga tadi teh geus dibabadamian sarta mupakat yen acara kawinan hidup jeung si Arin teh rek dilaksanakeun dina poe Kemis. Nya saminggu deui meureun ari ti poe ayeuna mah ceuk Kang Yaya ngajelaskeun. Da eta atuh ngabulu wae jeung teu jujur ka kolot deui cenah ceuk Kang Ridho mah kamari-kamari oge maneh teh malah meuting di wahaji ceuk ceulili siga anu jengkel pisan. Haha, anggeus nyai,
ngan hantem we ambak-ambakan, cek Kang Bedoy nepak ping-ping pamajikanana. Da kese atuh Kang. Mangges, cek Kang Bedoy rada nyentak. Mohon hapunten abdi mah. Abdi teh salesna mah nuju diajar ngaos ka Wahaji, cek Jangpringga sanduk-sanduk sarta mere alesan. Oh, diajar ngaji ka Wahaji teh. Nya alus we atuh ari kitu mah. Keun we Nyai da lain ulin teu puguh budak teh. Jeung deui geus sakuduna ari lalaki mah diajar bag-bagan agama. Da bakal jadi pamimpin dina kulawarga, cek pamajikan Kuwu Suhat satengah ngabela ka Jangpringga. Geus kitu mah ceuk Lilis oge teu ambek-ambekan deui. Oh, Jang Yuhendi, kita Pak isukan teh entong hilu baliknya, bantuan we di dieu. Urus kitu ieuna. Cek Kuwu Suhat rada ngagorowo ka Kang Yuhendi anu keur ngawangkong di tepas imah. Kuku nembe oge ku abdi teh diajakan supados kersaeun cicing sareng abdi Pak Kuwu. Da saurna teh hoyong ngiring ngabantosan Pak Kuwu. Malah Kang Oya anu nyelengkeung nembalan. Oh, atuh syukur ari kitu mah. Cek Kuwu Suhat siga anu bungah pisan. Kang Yuhendi mah ukur unggut-unggutan. Jangkrik jeung Gaang raeng disarada, maturan wangkongan sababaraha urang jalema anu keur aruplek di imahna Kuwu Suhat. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, poe isukna Pupu Dahlan kolotna Jangpringga jeung warga anu milu ngalanteur marulang deui ka lembur Cisastra. Kang Kakak jeung Kang Rohiman anu kahayang mah mantuan heula di imahna Kuwu Suhat. Entukna mah milu marulang sanggeusna diomongan ku Kuwu Suhat. Anu pajar teh sangkan aya jalma anu bisa diandelkeun, bisi aya perkara anu teu dipiharep mangsa keur di perjalanan. Ari Jangpringga mah teu milu mulang, da keukeuh hayang mantuan heula nyieun panggung. Kalayan bebeja yen dirina rek mulang mangsa 2 poe deui kapoean kawinan. Samulangna Kuwu Dahlan jeung kolotna Jangpringga katut anu liana, harita keneh Kuwu Suhat jeung Kang Yaya ngaprak warga anu keur ngagarimbung di buruan imahna. Pikeun ngamimitian tatahar itu ieuna nggoning mapagpoean kawinan Neng Arin jeung Jangpringga. Aya anu kabagean ngalaawi, aya anu kabagean ngalakai, aya anu kabagean ngalainjuk jeung sajabana. Jangan bahan pipanggungeun nu engkena rek dijadikeun tempat nyieun panggung oge kawilang loba kaasup Jangpringga anu kapapancenan bebersih di alun-alun teh. Kang Yuhendi anu dipercaya mimpin warga anu ngalaawi, gedigna sumanget kacida. Kitu deui Kang Oya anu mimpin abringan warga anu kapapancenan ngalakai keur tihang panggung. Ari Kang Ridho jeung Kang Wahyu mah kabagean ngalainjuk kawung keur tali panggung. Warga babakan ledok kalayan haget pisan ngalaksanakeun pancena sewang-sewangan. Pamajikan Kuwu Suhat jeung ayu katut Neng Arin kalayan dibantuan ku tatanggana kaprak-kaprak di dapur Kuwu Suhat. Ohara sibukna dina enggoning nyayagikeun dahareun jeung opieun pikeun warga anu marilu barang gawe. Tengeuna atuh ngalewat eueuh daun sampe mah, ceuk Kuwu Suhat mangsa ngarolis anu keur kaprak-kaprak arolah di dapurna. Aya sakitu Pak, eta oge tina pagar Mang Ocit, tembal Ceu Ayum. Kituna teh bari nunjuk daun sampe anu diwadahan dina boboko pocong. Cager pohara copong maksudna mah benernya. Jauh-jauh atuh ka pocong.
cager pohara imang guru ah. Lah saeutik atuh ari kitu mah moal oge mahi da jelema oge loba. Wios atuh ku abdi bade ngalah heula ka kebon nya Ki, ceuk Neng Arin nyelengkeung. Nyajung we ari daek mah. Ayum, ayum. Baturan ngarah tere. Sakalian deui ngala lampenas jeung poh-pohan, ceuk kuwusuhat. Ngareret deui ka Badega Satyana. Cek Ayum ukur unggek, sanggeus ngarawel jingjingan anu kawilang gede. Cek Ayum jeung Neng Arin ngagedig muru ka kebon. Tere akep-akepan meureun nya Neng, cek Cek Ayum. Dina sajeroning leumpangna kitu teh dibarengan ku curungah serengeh nembongkeun cenghil tomat anu nyelap dina huntuna. Hihi, Caca mah aya-aya wae. Si Neng mah panjang nyana atuh. Alim kitu diakep ku Jang Pringga. Hihihi, duka atuh cek Neng Arin. Suraseuri bari ngagancangkeun lengkahna. Sanggeus aya kana sawatara lilana, Neng Arin jeung Cek Ayum geus narepi kanu dijugjug. Aya jalma saurang-urang acan di kebon teh. Ayohna mah arembung tingaleun nggoning babantu di kulawargana kuwusuhat. Sanes dikepel kitu atuh ngeundeut lampenas mah Neng. Kieu tah ditaruk, cek Cek Ayum. Bari gancang nyontoan ngalalam penas. Oh, kitunya Cek. Ieu mah parawan teh can apal ngalalam penas acan. Neng Arin mah ukur suraseri nempo Cek Ayum anu ngajebian ka dirina teh. Arin atuh. Halon tapi atra kapireng ku Neng Arin jeung ku Cek Ayum aya cora anu ngagenteraan. Neng Arin gancang malikeun awakna. Kakang, cek Neng Arin pohara ngagebegna. Mangsa nampo jajaka anu keur ngajanteng teu jauh di tukang ngeunana. Anu tetela eta jajaka teh aya lian ti Jang Gandi anu kungsi babarengan nyuprih pangarti ti Nini Ati. Jang Gandi unggek bari suraseuri. Ari Cek Ayum mah urang kerung neuteub jajaka gandang anu aya di hareupeunana. Saha eta teh Neng? Cek Cek Ayum agebeg-gebeg leungeun Neng Arin. Abdi atuh bicara oge Neng Arin atuh, cek Jang Gandi kalayan kalem. Bisa lakian, ya si Neng mah sakedeung deui ge rek kawin jeung Jang Pringga, cek Cek Ayum ladamun cereng. Dikitukeun teh Jang Gandi mah ukur surungah serenge. Bade naon kakang nepangan ka abdi? Tanya Neng Arin kalayan logat omongan anu jauh tina kecap somea. Kakang rek ngajak Arin balik atuh. Urang kawin jeung kakang atuh. Urang hirup babarengan atuh. Orang bagja anu duaan atuh. Tembal Jang Gandi kalayan kalem kacida. Montong sangeunahna akang, sakedeung deui Arin teh rek jadi pamajikan Kang Pringga. Neng Arin geus teu make basa lemes deui ayeuna mah. Atara pisan beungeutna dak dumadakan bareureum alatan ngemuka keheul. Hampura atuh. Akang moal bisa ngantep. Saupama Arin rek dikawin ku lalaki sejen atuh. Kumaha wae carana atuh? Arin kudu jadi pamajikan akang atuh. Cuy. Tusu diabrik-abrigan ari kudu jadi pamajikan lalaki samodel sia mah, cek Neng Arin beuki muncak amarahna. Daek teh daek atuh. Maneh kudu daek jadi pamajikan aing atuh. Lamun teu bisa ku cara hade, mangka aing rek make cara paksa atuh, cek Jang Gandi. Pohara tandesna nyaritana teh. Cece, mundur cek.
cek Neng Arin ngareret ka Ceu Ayum. Mantok sia bebel, cek Ceu Ayum. Kituna teh bari maledogeun tomat ka Jang Gandi. Ngan belawer gep. Tomat geus aya dina keupelan Jang Gandi. Sorot mata Jang Gandi seukeut pisan neuteup ka Ceu Ayum. Mundur ce mundur. Mundur ce. Tapi batan ngagugu Ceu Ayum malah nyerenteng rek nyabok ka Jang Gandi. Seak gep. Digelangan Ceu Ayum ditewak ku Jang Gandi. Anu saterusna mah diparieuskeun ka tukang. Aduh, cek Ceu Ayum ngagoak pupuringisan. Sang harapan aing ari wani mah sia koplok. Cileung, seak. Dina tungtung kecapna, Neng Arin ngagajeleng sarta langsung narajang ka Jang Gandi. Pereup Neng Arin nyorowok rek nonjok beungeut. Tapi Neng Arin gancang ngarengkog, mangsa Jang Gandi sakilat. Mapag pereup Neng Arin ku beungeut Ceu Ayum. Cek Ceu Ayum ngadangheuk alatan buukna dijenggut ku Jang Gandi. Lepaskeun sia koplok. Amarah Neng Arin geus nguntab-nguntab. Jang Gandi ukur cungar cengir. Anu saterusna mah nyontrongkeun Ceu Ayum nepi ka nyuk surukna. Cek Ceu Ayum ngagoak deui. Balik ce buru ce balik. Cek Neng Arin nyorongot ka Ceu Ayum. Teu ngomong deui. Ceu Ayum ngoneal bari pupuringisan. Anu saterusna mah gura-giru ngalengkahkeun sukuna rek ninggalkeun eta patempatan. Tapi karek mah sababaraha lengkah beulewer Jang Gandi maledogeun tomat kana palebah betisna Ceu Ayum. Awas teu, cek Neng Arin siga anu pohara reuasna. Tapi telat. Tomat anu dibaledogeun ku Jang Gandi geus neungeul pisan kana sasaran. Buk! Tomat anu semu ku bading keneh tapi ka bubuk busrat basret dina betis Ceu Ayum. Ceu Ayum ngagoak dituturkeun ku awak lintuhna anu ngageblug ninggang galengan. Kurang ajar sia. Heat. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, Neng Arin anu geus teu nyesa kasabaranana langsung ngagajeleng narajang Jang Gandi. Pereupna nyurubuk rek meupeuh beungeut. Tapi Jang Gandi oge geus waspada, sakilat ngelok sarta ngasupkeun panarajangna rek nonjok ke kemplong lawan. Gilak! Neng Arin gancang ngagilekeun awakna. Atuh plos! Pereup Jang Gandi ngan ukur ngahakan angin. Bareng jeung ngeplosna panarajang lawan, tuur Neng Arin ngadius rek ngahancag gado Jang Gandi. Anu dina kaayaan keur sumudongko. Cileung! Jang Gandi mundur pikeun nyingkahan panarajang. Hiat! Neng Arin siga anu embung mere kasempetan gerak, langsung nyusul tepus ku panarajang-panarajang anu leuwih ngabahayakeun batan samemehna. Neng Arin jeung Jang Gandi suwat siet ku jelang-gajeleng babalicetan nyingkahan sarta sakaligus ngasupkeun panarajang kalawan anu keur disanghareupanana. Mangsa Neng Arin jeung Jang Gandi keur hutet galungan, Ceu Ayum mah bari pupuringisan ingkrud-ingkrudan ninggalkeun eta patempatan. Sok sanajan bari jeung ingkrud-ingkrudan, ari ku lila-lila mah antukna Ceu Ayum nepi kaburuan imahna ku Busuhat. Kunaon Ceu labuh? Tanya saurang warga anu pangheulana nempo Ceu Ayum. Mana Pak Kuwu? Mana Pak Kuwu? Batan nembalan kana pananya. Bari jeung semu pupuringisan, Ceu Ayum nanyakeun ka Pak Kuwu. Pak Kuwu, Pak Kuwu. Cek salah saurang warga ngagorawok nyalukan ku Busuhat. Tekung sedila nguronyong ku Busuhat di jero imah. Aya naon ieu teh sok ngarerewas wae doh. Cek ku Busuhat siga anu keuheul. Neng Arin Pak Kuwu, Neng Arin. Cek Ceu Ayum ingkrud-ingkrudan bari pupuringisan ngadeukeutan deununganana.
Kunaon si Arin, ari maneh kunaon deui sarium nepi ka ingkrud-ingkrudan kitu. Neng Arin garlut pakuwu. Garlut teh garlut jeung saha? Cek ku Suhat pohara ngajenghokna. Naon Cek Ayum, si Arin gelut, cek Cek Ayu nguronyong ti rohangan dapur, dituturkeun ku pamajikan ku Suhat jeung ku nu sejena. Ih, di mana garlutna sarium? Cek pamajikan ku Suhat. Elu tumanya. Ajar dog heula atuh, saurang-saurang heula nanyana. Cek ku Suhat, nyentak Cek Ayu jeung pamajikanana. Cek Ayu jeung pamajikan ku Suhat langsung caricing ari geus disentak mah. Gelut jeung saha Ayum, jeung di mana gelutna deui? Tanya ku Suhat deui bari neuteup seukeut ka Cek Ayum. Di kebon Pak Kubu. Duka saha da jajaka anyar pinanggih. Eta jajaka mamaksa wae ngajak nikah ka Neng Arin. Tembal Cek Ayum bari anger setengah pupuringisan. Urang ajar, gancang bejaan jang yaya jeung jang pringga di alun-alun. Cek ku Suhat, kasa urang lalaki anu kapapancenan ngurus ingon-ingon bawaan kulawargana jang pringga. Anu dititah gancang ngagugu, lelumpatan muruk ke alun-alun. Di alun-alun lembur kasampak warga keur mabadan jukut. Kang Yaya, jang pringga. Nu dititah ku Suhat haheho nyamperkeun ka palebah Kang Yaya anu kabeneran keur deukeut jeung jang pringga. Aya naon Kang? Tanya Kang Oya ti kerung-kerung we. Oh, saur Pak Kuwu meuli heula Neng Arin garelut. Oh, garelut. Hah, garelut. Garelut jeung saha, oi? Garelut jeung saha nya, oi? Kang Oya jeung jang pringga jeung anu sejena pohara ngajareng hokna sanampana eta beja. Gelut jeung saha Kang? Tanya Kang Oya deui. Oh, duka da Cek Ayum oge nuju ingkrud-ingkrudan. Waduh, cek Kang Oya siga anu pohara reuasna. Ari jang pringga mah teu loba tatanya, an berangbang we lompat muru ka imahna ku Suhat. Kang Yaya jeung anu sejena oge ari jang pringga geus ninggalkeun eta tempat mah gura-giru nuturkeun lalumpatan muru ka imahna ku Suhat. Mitra-mitra pemertop dongeng Mang Guru, haseup ipis badi salimun siga sasari mapaesan kerajaan Kidang Murkala di jero karaton jagat satria keur aruplak jeung kulawargana sarta abdi-abdi dalam karajaanana. Wah, nyapek bae ari perkara hayang nepungan Den Pringga mah. Ngan meureun ayeuna mah moal bisa lila-lila da hidup teh. Ayeuna mah geus boga kawajiban. Babaturan memang ulah dipopohokeun. Tapi pamajikan mah leuwih utama da kasebutna oge pasangan hirup. Cek Rajalius, mangsa anu jadi anakna ngedalkeun kahayang pikeun nepungan anu jadi sobatna di alam manusia. Kantenan ari perkawis eta mah abdi oge ngartos pisan Kangjeng Rama. Malih mah sateu acan nyarios ka Kangjeng Rama oge. Abdi teh nyarios heula ka Nyimas Kananga. Kalaresan deui anjeunna oge ngawidian. Tembal jagat satria ditungtungan ku ngareret ka Nyimas Kananga anu diuk dina kursi anu aya di gigireunana. Nyimas Kananga ukur unggek
tandani ngabenerkeun kana kekecapan anu jadi salakina. Wah, nya alus atuh ari kitu mah alus pisan eta teh Raden. Tapi omat kapabajikan teh sing. Raja Lius tekebat nyaritana sabab kaburu ngurunyung saurang abdi dalam anu ngadeheus ka dirina. Aya naon ieu teh maneh haheho kitu heuh, cek Raja Lius nalek abdi dalam anu keur acong-acongan di hareupeunana. Ampun Kangjeng Raja, abdi sija ngadugikeun warta anu kacida pentingna. Tembal abdi dalam ajirih kacida. Sok bek nyarita aya naon. Ampun Kangjeng Raja, abdi teh mendakan saurang jalmi, anu eta jalmi teh ari pamendak abdi mah tos pasti mibanda pusaka kerajaan urang anu ilang teh ya. Raja Lius jeung kabeh anu area di dinya caruring hak sangadengena eta beja teh. Saha aki-akina anu mibanda pusaka kerajaan urang teh cek Raja Lius langsung cengkat tina diukna. Sanes aki-aki Kangjeng Raja, nanging saurang wanoja harita samulihna abdi ngalaksanakeun parentah ti Kangjeng Raja. Di perjalanan abdi teh ningal dua nonoman bangsa manusia anu tarung begalan pati, anu saurang jajaka anu saurang deui mah wanoja. Tina ciri-ciri jurus sareng kakuatan eta wanoja, abdi mah tos yakin pisan yen anu wanoja mah mibanda pusaka kerajaan urang anu ilang teh. Kurang ajar. Berarti si Daus teh ngalajokeun ka urang heuy. Panjek katerangan manehna mah eta pusaka teh dicekel ku lalaki anu umurna geus kolot. Nyapaingan atuh diteangan oge henteu kapanggih wae. Paroman Raja Lius dak dubadakan siga anu ngemu ka keheul anu pohara. Blok eta si Dausnya, cek Kipatih milu keheul. Ari maneh atuh nah lain langsung dicedak eta jalema anu bibanda pusaka kerajaan urang teh. Pada teu Raja Lius pindah deui ka abdi dalam anu nepikeun warta. Teu wantun Kangjeng Raja, da anu garalungan teh elmuna laluhung kacida, moal sanggem ngayonan ku abdi nyalira mah. Geus pasti ari kitu teh mah, sabab di bangsa manusia mah eta pusaka teh jadi 10 tikeleun kakuatanana. Halus. Maneh teh teu salogoto. Di mana galunganana eta dua manusia teh? Di lembur babakan ladok Kangjeng Prabu. Eta mah atuh di lemburna Haji Mista. Kipatih, gancang kumpulkeun prajurit-prajurit pilihan. Jarak eta manusia anu mibanda pusaka kerajaan urang teh. Cek Raja Lius langsung marentahkeun ka Kipatih. Kipatih gancang unggek. Terus nama ngagedik ninggalkeun rohangan karaton sejanohonan parentah rajana. Abdi oge bade ngiring Kangjeng Rama. Upami jalmi anu bibanda pusaka kerajaan urang tos kacerek, abdi mah bade sakantenan wae nepangan kasih peringga. Paroman jagat satria siga anu miharep pisan menang idin inu jadi bapana. Nyajung we Raden, tapi sing hati-hati sabab kakuatan eta pusaka pohara pisan gedena ari dicekal ku bangsa manusia mah. Jagat satria ukur unggut-unggutan teu lila antarana pating kurunyung puluhan prajurit pilihan anu samakta ku pakarang. Abdi dalam maneh antar Kipatih jeung para prajurit ka tempat galungan eta dua manusia. Buru sok, cek Raja Lius marentah deui ka abdi dalam anu geus nepikeun warta. Mangga Kangjeng Raja. Sanggeus ambitan, Nyai, abdi dalam anu diparentah robah wujud jadi cahaya beureum belesat ninggalkeun karaton disusul ku Kipatih
ku jagat satria jeung puluhan prajurit pilihan andalan Raja Lius. Puluhan cahaya beureum pating surewuk, pating belesat di awang-awang. Seot turun nyirorot, sanggeusna aya di luhureun lemur babakan ledok. Jeleg 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 jeleg. Kipati jagat satria jeung puluhan prajurit robah deui kana wujud aslina. Mana geuning eueuh anu garalungan teh? Ceuk Kipati neuteup ka abdi dalam anu nganterna. Tadi mah galungan di dieu eta dua manusia teh Kipati. Tuh tinggal itu tapakna oge meuni rareksa kitu. Tembal abdi dalam bari nunjuk kaayaan di eta patempatan. Nyawe tina tapak nama siga tapak urut galungan anu pohara rongkahna. Kaayaan di eta tempat pohara laladugna, pepelakan daruksak sarta tarutung saung kewusuhat. Kari ruhakna gawir jeung galengan loba anu arurug. Nya tapi ka mana anu tararungna ieu teh? Ceuk Kipati siga anu tumanya ka dirina sorangan. Ka atuh Kipati. Tuh tinggal saur warga anu kadarieu Kipati. Ceuk salah saurang prajurit curinghak nuduhkeun abringan warga anu satengah lelumpatan ngadeuketan ka palebah dinya. Si Pringga oge aya di dieu geuning. Ceuk jagat satria pohara curinghakna mangsan pojang Pringga anu aya di antara abringan warga. Jembe. Ceuk Kipati dibarengan ku ngantalkeun curug kana bibirna. Beuki lila abringan warga beuki ngadeuketan, nepi ka antuk namah narapi ka kebon kuwusuhat. Jang Pringga pohara ngagebegna mangsa nempo jagat satria jeung puluhan prajurit anu geus aya di eta tempat teh. Tapi gancang api-api teu nempo sabab bisi ngundang kacurigaan ti warga. Waduh, tapi ka laladog kieu ieu teh. Buset tah, buset. Saung nepi ka siga dideruk kitu. Oi, itu gawir tapi ka rarempag kitu. Walah, oi, heueuh nya doh. Wah, nya oi doh. Tapi mana Neng Arina nya oi. Neng Arin. Neng Arin. Mana atuhnya Neng Arina ieu teh? Warga rarecok bari rutret nempo kaayaan di eta patempatan. Kuwusuhat jeung Kang Oya gogorowokan nyalukan Neng Arin. Ari Jang Pringga mah teu loba nyarita, gancang ngadeuketan jagat satria, Kipati jeung puluhan prajurit rarangkuh pohara ajerihna. Keur naon maneh di dieu? Tanya Jang Pringga. Kituna teh semu haharewosan bari panempo mah api-api nempoan kaayaan di sakurilingeun eta patempatan. Ari maneh jeung warga rek naraon ingga? Ceuk jagat satria malah malik tumanya. Kuring keur neangan pi pamajikaneun kuring anu cenah magalungan jeung saurang jajaka. Waduh, berarti eta wanoja teh pi istrieun Raden. Abdi dalam anu ngantor Kipati siga anu pohara reuasna. Emangna mamang ningalan gitu? Ceuk Jang Pringga ngaamangkeun ka eta abdi dalam teh. Teu kungsi diperdi heula ngandarak-dak we. Eta abdi dalam nyaritakeun kajadian anu kasaksian ku dirina sakumaha anu geus ditepikeun kanu jadi rajana. Jadi maraneh teh rek nyerak di pamajikaneun kuring. Ceuk paroman Jang Pringga jadi robah. Sanes kitu Den, ampun paralun da ari abdi sabalad-balad mah terang yen eta wanoja teh pi istrieun Raden. Upami apal mah abdi oge moal wantun ngaganggu atuh Den. Ceuk Kipati gancang sasanduk. Nyaga tong salah paham. Eta deui da maneh mah teu ngabejaan-bejaan acan geuning boga pi pamajikaneun teh. Iraha kitu rek kawinna. Ceuk jagat satria neuteub anu jadi baladna. Poe Kemis lamun daek tulungan pangneangankeun Nyi Arin. Mitra-mitra pemertub dongeng Mang Guru
teu kudu dipenta 2 kali. Harita keneh Kipatih marentahkeun para prajuritna pikeun neangan Neng Arin. Anu tangtuna oge sanggeusna leuwih ti heula tatanya ngeunaan ciri-cirina. Anu dititah langsung pating belesat nyebar ka saban madhab. Raden, abdi Neda Widi bade laporan heula ka Kangjeng Raja. Cek Kipatih bari rutret ka Jagat Satria jeung ka Jang Pringga. Jagat Satria jeung Jang Pringga ukur arunggeuk geus kitu mah belesat. Kipatih ninggalkeun eta patempatan. Waduh, kamana atuh si Arin teh Nyajang? Cek Kang Yaya hari weus-weus nyamperkeun ka Jang Pringga. Duka atuh Pak, duh aya wae ieu mah. Cek Jang Pringga malah garo-garo teu ateul. Kudu kumaha ari geus kieu nya ingga? Cek Kewusuhat ngurunyung. Kieu Ki, ari pamendak abdi mah Neng Arin teh ka teter jajaten. Anu saterusna mah dicanda kabur ku eta jalmi. Margi tina tapak-tapakna mah eta jalmi teh elmuna kalintang luhungna. Janten ari saena mah teu kedah miwarang warga rasanes tandinganana. Bilih seueur korban pang-pangna mah tah kitu Ki. Cek Jang Pringga kalayan daria pisan. Da memang dina dirina geus aya nu ngabejaan yen Neng Arin geus dilumpuhkeun sarta dibawa ku jalma anu jadi lawana. Sakedapan mah Kewusuhat jeung Kang Yaya ngan ukur hulang-huleng. Tapi anu saterusna mah unggut-unggutan tanani ngabenerkeun kana kekecapan Jang Pringga. Geus kitu mah Kewusuhat jeung Kang Yaya berat-berat oge antukna mah ngagugu kana omongan Jang Pringga. Kasalempang kahariwang marangan lengkah Kewusuhat jeung Kang Yaya jeung warga anu marulang deui ka lemburna. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sanampana beja ti Kewusuhat jeung ti Kang Yaya, Ceu Ayu jeung pamajikan Kewusuhat pohara rarewasseunana. Aduh ala ieung Beu Arin, bapana da ari kitu teh mah geus puguh budak teh rek kawin malah dititah gudag gidig. Cek pamajikan Kewusuhat jadi nyalahkeun ka salakina. Nah jadi nyalahkeun ka kami. Da eta mah kahayang si Arin atuh. Tanyakeun we ka si Ayum ari teu percaya mah. Cek Kewusuhat siga nu teu tarima disalahkeun teh. Ih, cek kami oge pingit heula ari calon panganten mah ulah sina liar ti imah. Sia mah kabisa teh nyalahkeun ka aing wae. Entos mah oge Bapak. Anguran mah urang doakeun we supados si Arin teh tiasa kempel deui ngariung sareng urang. Cek Kang Yaya ngalalempeng kaayaan kituna teh ari leungeunna mah teu eureun ngusapan tonggong Ceu Ayu anu inghak-inghakan dina rangkulanana. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, beja patatalepa dina waktu anu sakedeung kajadian perkara leungitna Neng Arin geus sumebar pohara gancangna. Anu ngalaawi, anu ngalakai jeung sajabana jadi barado neruskeun pancena. Kang Ridho, Kang Wahyu, Kang Yuhendi jeung Kang Oya sok sanajan dihalang-halang oge keukeuh maksa rek nyusul Jang Pringga. Sejaman tua neangan Neng Arin, Kewusuhat oge teu bisa nyarek ari Kang Ridho jeung anu sejena keukeuh dina kahayang nama. Ari Kipatih
anu mulang heula ka karajaan sejang ngabejaan anu jadi rajana. Sanapina ka karaton teh langsung bae ngadeheus ka Raja Lius anu harita keur aruplek ngawarangkong perkara pusaka kerajaan anu ilang geus ratusan taun lilana. Wah, nah geus balik deui Kipati. Mana jalmana anu mibanda pusaka kerajaan urang teh jeung kamarana anu sejena. Sadatangna Kipati, Raja Lius langsung merekpak ku pananya. Andarak-dak we Kipati ngabejaan itu ieuna. Raja Lius jeung kabeh abdi dalam ngaregapkeun sarega pisan. Waduh, jadi eta wanoja teh pi pamajikanon Den Pringganya, cek Raja Lius. Pohara ngagebegna. Leres pisan Kangjeng Raja. Wah, montong diengke-engke deui. Gancang keprak sakabeh prajurit pikeun neangan Neng Ririn. Neng Arin Kangjeng Prabu. Eta maksud teh gancang parentahkeun kabeh prajurit. Maraneh oge gancang barantuan neangan Neng Arin, cek Raja Lius. Rutret ka Kipati jeung kasakabeh abdi dalemna. Ujuk sumanga Kangjeng Raja, ujuk sumanga. Meh bareng sarelea nyaranggupan parentah rajana, Kipati jeung sakabeh abdi dalem kerajaan gancang naringalkeun karaton sejanohonan parentah rajana. Kangjeng Prabu, kumaha atuh ari eta pusaka aya di wanoja anu rek jadi pamajikan Den Pringgama? Direbut salah, diantep oge salah, cek pamajikan Raja Lius siga anu bingung. Wah, nyakeun bae perkara pusaka mah da lain aya dina cekelan jalma jahat. Moal mungkin ari Jang Pringga milih pi pamajikaneun ka jalma jahat mah. Nu penting mah urang kudu mulang tarima ka Den Pringga anu sacara teu langsung geus nyalametkeun pikahareupeun kerajaan urang. Tembak Raja Lius dari pisan dikitukeun mah pamajikan Raja Lius ngan ukur unggut-unggutan tandaning sapu kana pamadegan raja anu sakaligus jadi salakina. Euleuh mitra pemirtub dongeng Mang Guru, rupina waktosna parantos seep insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Rupina dina waktos ayeuna Mang Guru ngadongengna mung dugi ka dieu heula. Mang Guru sija amit mungkur amit mundur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah. Mios.